Itong buka. Nakabila-bila teh soal duit oge meni banget teh. Lain ba. Kamu si Abah ya teh. Nges jam 8 can kena datang. Nges beurang ya teh. Aing ayeuna mah moal gawe di si kakek ayeuna mah kelas suluhan ayeuna mah lah. Sabah teh datang euy. Karek diomongkeun bet teh. Bet. Bet. Nah, Bah. Oh, tak itu benar kudu gawe mah kudu benang kanca. Lain aya Abah ku we datang. Itu jam sabang sebelah gitu. Memang eta ke urang karek datang. Ayeuna apa urang tarik eureun si kakek malah geus eureun. Oh lah. Abang kudu kitu eureun. Geus bugu aing kamari gajihan kur 2 aing mah. Naon teh diwilah-wilah sareng maneh. Naon aing bade opat aing 2 lah. Arek eureun ayeuna bejakeun ka si kakek. Si Abah mah rek eureun gitu gawe ge, moal gawe di si kakek nu bejakeun nya. Oh iya. Awas tong teh bejakeun. Bejakeun banyak. Pakai kola dibejakeun ka si kakek heuh. Bet, bejakeun nya ka si kakeknya ulah henteu. Si Abah mah rek eureun gitu gawe ge di si kakek gitu nya. Siap, Bah. Siap. Nah, kan gawe dengan sorangan si Abah mantong ka mana? Gawe. Tanyakeun ka si Ebit Kita udah gimana? Serangan deui itu batur teh. Si Abah can datang. Si Abah teh beting datang. Terus mau digawe di kakek. si Abahna ka mana? Si Abah kan di tunggal sulu. Nah, sabar teuing si Abah mah lah, nu penting maneh we digawe. Dari si Abah mah tebuh-tebuh teuing ka si Abah lah sabar teuing urang mah pokona maneh we gawe cing gitu, bukan cing aya hancaan. Sawab biar rek dipelakan ku urang. Oh iya, siap. Heeh, maneh Siap. Ya. Yo. Si Abah teh mungkin gara-gara kamari teh. Peda si Ebit 4 lamar, si Abah 2 lamar eta begun teh masalahna teh. Sabar teuing lah, rek gawe deui rek moal si Abah mah urang teh nyaho urusan si Abah sabar teuing lah. Sorang main mah ipu euy ah. Angin tiuk kan di dieu ah. Gara-gara si Abah eueuh teh gawe teh sorangan ripuh am gawe teh aduh panggil. Mudah-mudahan we da si Abah teh bisa digawe deui. Ngarang urang aya baturna. Jadi cepat ripuh gawe teh. Si goblok teh kalah ngejejed daog gawe teh nya si eta bongos ti dunungan kitu ngapoe kitu emang teu balik teh Bet Aduh kakek euy harga dia hei kakek siapa gawe teh tadi ngejed daog dideuleukeun ku aing teh siapa gawe teh bener teh aku udah ripuh ke gawe sorangan mah da gawe mah we senang eueuh hayang senang ngejed daog di imah lain maksudnya lembah aya duaan mah kan rada bening gawe teh tempat ripuh teuing gara-gara si Abah jeung eueuh nya teh gawe teh maneh mah kedua gawena alabatan si Abah mah menang ai karak 3 patok ku si Abah soranganan mah banget kedua gawe teh tadi nguyak ka di dieu ada kena batur teh ya kayak urang teh jadi semangat gawe teh nah nya ripuh sorangan mah gawe mah kudu boga prinsip sorangan gawe mah sia teh arek aya batu rek eueuh kudu semangat da urang teh jiwa kuli kudu ngarosan aing teh kuli di anu cing ece gawe ka saoge aya kapake gawe mah sia teh na kabina teuing teu ecrog di gawe teh mana mah terus teu disalahkeun kumaha sok si anggeuskeun si ancat di ditu ka dieu bukan ku aing dibere jatah tuh dikesemet itu tuh ka dieu kudu anggeus aing balik deui pokona mah ka dieu teu balik teuing sia mah pikir mah mending kana si Abah gawe mah nyage aki-aki sia mah jiwa ngora si Abah mah geto bebeunangan lega hancana ai maneh mah aya ongkon tidak tani ngukai we di dinya kos nahaon kitu sia teh merek mupuk leuheung di dinya goblok sia teh da ngabanding-banding tuh ke dari jelema beda-beda lain ngabanding-banding maneh teh itu aing mah kanyataan jeung fakta pokona mah maneh mah kitu pagaweanana teh cara si Abah teu puguna mah lah bang Jon aing daripada gawe di si kakek banding kana halas 10 aing kaja suruh geus ngaboblog aya nama ye jong Jon ai Abah itu tadi mengalah urusan di sana eta ini Bah naon ka dieu lain Bah ai Abah kunaon make teu gawe teu kaharti kakek teu kaharti Bah mana itu nu kamari bakal teu kaharti heueuh naon nu kamari kudu puguh teu puguh naon teu kaharti kadeh wae teh sorangan kalah sulu aing kamari dibere dibere 2 da si Ebit teh bere 4 da naonan sia oh nu eta bedana Abah atuh heuh eta aing moal gawe di maneh moal aing daripada gawe di maneh aing ngalas mulu aing mah geus
Abah, Hah? heula atuh heula anan ngawangkong heula kos eta kos jeung budak ngawangkong teh. Kieu dengekeun. Kumaha coba sok? Abah teh kamari teh pan kieu nya. Heeh, tah. Abah teh 2 lamar, Heeh. di 4 eta beda teh nya. Heeh. Tapi ke da eta teh 200 keneh abah nu sebenarnya mah. Heeh. Tapi abah beukeuh hayang nu 4 lamarnya. Kur dua nya tah Heuh, urang mah si Abah. Ebet mah opat. Abah hayang sore jeung si Ebit 4 lamar. Atuh heuh. Lamun dibere 4 lamar isukan daek gawe. Daek ke gawe. Tah ku urang dibere disorakeun si Ebit. Hitung buka. Nah kabila-bina teh soal duit oge meuni banget teh. Lain banget kakek. Kudu adil we atuh Heuh, sarwakeun hitung. jeung si Sarua teh Ebit. eta. Kabila-bina teuing. 1, 2, 3, 4. Tah kudu kieu kakek. Bisi dina warna na sarua teh jeung si Ebit kamari nawarna. Atuh harina nih warna nama kamari ke si Ebit mah 1, 2, 3, 4. Nari urang kudu dibere 2 siki dan naonan kamari. Iya tah warna sarua teh warna jeung si Ebit. Atuh hari duit mah sarua atuh Bukan, kakek. teu sarua. Tah, hejo kamari ke si Ebit mah. Tuh, Kana bisa urang bener-bener dibere beureup anu 2 dan naonan kamari. Nah, geus disaruakeun ku urang isukan wayahna kudu gawe abah. Hah? Wayahna isukan kudu gawe lamun teu gawe poe isukan tah duit dicokot deui ku urang paduli teuing. Nu bener? Heeh, arek gawe isukan. Arek ke? Tuh. Aduh. Kudu disarwakeun ulah sampai ka kitu deui nya manehnya. Heuh da hitunganna mah keukeuh cak hitungan urang mah teteh 200 keneh. Ngan abah we nu bodoh eta mah kitu lah urang mah. Bodoh naon kakek? Geus lah pokona Ai, aduh teu ngartina teh ai si Abit 4 eta urang 2 tah eta teu ngartina kakek eta urang mah. disaruakeun eta lah. Heuh? Binatang isukan abah mun teu gawe pokona mah. Duit tadi cokot deui ku urang. Aduh, pusing aing Dicaruakeun aing jeung si Ebit eta mah. Ah, jongjon ayeuna mah. Ngasuluh. Ah, kamari ge eta teh sarua 200 si Ebit 200 eta 200 pada si Ebit 4 lamar manahan 2 lamar keneh-keneh teh 200 keneh. Dasar jelema katro hayang sarua kitu mun nyaho kitu ku aing hejo kabeh kamari teh. Dasar goblok teh. Lain katro aing kakek sia teh. Ai si Ebit 4 aing 2 nanaonan sia teh. Sing adil, sing adil lain katro. Paya aya ngomong teh katro aing. Pokona kumaha abah we isukan nu penting mah gawe, abah ulah teu gawe kade pokona mah. Rasakeun mun teu gawe pokona mah. Pusing aing ngadahudak. Hejo sarua teh.